Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng ibu dina pembelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang ngabahas materi deskripsi ngeunaan kampung adat Sunda. Nah, ayeuna urang bahas heula ye ngeunaan kampung adat Sunda. Naon sih kampung adat Sunda teh? Nah, di Jawa Barat aya sababaraha kampung adat anu mibanda ciri khas. Lokasina misah ti kampung-kampung nu aya di sabunderanana gitu nya. Biasana ye lamun khas kitu teh imah-imahna diwangun ku bahan anu nyampak di alam buderanana gitu. Wangun imahna sarua mibanda tradisi anu kuat serta masih keneh dicekel ku masyarakatna gitu. Nu dimaksud imah adat nyaeta imah nu mibanda ciri tradisional. Biasana mangrupa imahna panggung gitu. Serta bahan wangunana diantarana tina awi, tina ijuk gitu, serta batu alam pikeun tatapakan. Nah, kampung adat anu aya di Jawa Barat diantarana nyaeta aya kampung Urug, aya kampung Pulo, kampung Dukuh, Naga, Kuta, seueur nya. Tah eta tadi teh anu dimaksud ku istilah kampung adat. Ayeuna naon sih istilah tina deskripsi teh? Deskripsi asal tina basa Latin nyaeta describer, artina ngagambarkeun hiji hal. Wacana deskripsi mangrupa hiji wangun karangan anu patali jeung usaha nu nulis pikeun nepikeun gambaran rinci tina objek anu dicaritakeun. Jadi objek teh digambarkeun sajentre-jentrena nepi ka nu maca siga nyaksian atawa ngalaman langsung anu digambarkeunana kitu. Eta teh nu dimaksud jeung deskripsi nya. Nah, ciri pokona tina wacana deskripsi teh nyaeta mere gambaran anu rinci tina hiji objek anu dicaritakeunana. Ayeuna sakurangna aya 6 wangun wacana deskripsi. Naon wae sih? Nu pertama aya deskripsi ekspositoris. Nah, nu kadua aya deskripsi impresionistik. Anu katilu deskripsi sugesti. Nu kaopat deskripsi teknis. Anu kalima deskripsi tempat. Jeung nu terakhir deskripsi jalma. Nya, eta macem-macem deskripsina. Nah, ayeuna urang bahas ngeunaan wangunan imah urang Sunda. Salah sahiji ciri nu babari kapanggih di unggal kampung adat di wewengkon Jawa Barat diantarana miboga wawangunan imah jeung wangunan liana anu khas. Ngaran wangunan teh pangpangna patali jeung wangun suhunan katut adeganana. Titenan sing gemet ku hidep pedaran jeung gambarna. Tah, ieu teh ngaran wangun suhunan jeung adegan urang Sunda nya. Aya badak heuai, aya jogo anjing, aya capit gunting, aya jolopong. Tah eta teh ngaran wangun suhunan jeung adegan nya. Beda-beda tina gambarna ge nya. Nah, ayeuna ibu bade masihan pancen kangge siswa-siswi sadayana. Anu pertama nyaeta pancena jelaskeun harti tina genep deskripsi nu tadi disebutkeun nya. Nu kadua deskripsikeun ngeunaan kampung pulo nya. Regepkeun kampung pulo. Kumaha siswa-siswi sadayana ngartos nya tina materi ieu? Sakitu wungkul ti ibu diantos kangge pancen-pancena dipidamel nya. Kirang langkungna nyuhungkeun dihapunten, hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.